Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amma ba'du. Para diri kaum muslimin, para jemaah, kaum bapak, sepuh anu terantun jemaah kalian ucapkan alhamdulillah wa syukur alhamdulillah wa syukur Gusti anu maha Quran mana mendengarkan kesempatan pirang-pirang nikmatan muhabbin terus ka urang sadayana dikawin nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, bahkan nikmat cabul bari panjang umur biasa kanggo ngaliun silaturahmi dari majelis bidaraga melaksanakan ibadah ka Allah selalu jalan dalam ilmu tujuannya mudah-mudah ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal bakti para wali sadayana sehingga dinaqabul kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat wa salam dilimpahkan ke junjungan alam Nabi Muhammad sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada dina kepada sahabat kepada tabi'in kepada bin syuhada kepada Allah urang sadaya selaku umat muga-muga sing dianggep dan umat urang di syafaat kudusna dari wafat yang dimiliki husnul amin. Dengan kaum muslimin dalam rahmatullah semua biasa sebaca melalui karena bicara kurang rukun kita akan mengambil kita syarilah oke bersyukur kepada jika bersyukur mudah-mudahan ilmu dan kurang sedaya sehingga bahwa sepasang mata kurang kuliah di akhirat al-adul mandi al-fatihah alhamdulillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirul fatwa orang suci jamaah muslimin moga-moga Allah akan menghati dan nabi ajaran makrifat Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, maka sekarang dimana kagana ulo nyata iza ra'aita 'abdan nyata man sadacana di luhur panganan tinggal jalan kurang teu jadi dengan jelaskeun adaban jelema, adaban murid, adaban salih dina keur mapai jalan musuh Allah. Kasaurang waqala Abu Abbas As-Siraj rahimahullah wan nasu fil adabi ala salasati tabaqatin. Disimpulkeun panjenenganna tina ureuyan kamari yen adab-adaban jelema dina keur mapai jalan thariqah yang bisa ma'rifat ke Allah, yang bisa kenal ke Allah, yang bisa wow ke Allah, yang bisa nabi ke Allah. Hiji ayat ahlul dunia, muka dua wa ahlul din, muka dua ayat ahlul khususiyah. Ayat kamu kemudian ya. Jadi jangan dia adab-adaban ka guru jeung ka Allah jeung ka Rasul jeung ka kepada ikhwan hidup hiji cenah aya ahlul dunia garis bawahi ikhwan garis bawahi arti pemahaman garis bawahi katiluan. Jadi di mana urang nyaritakeun deui ka batu teh mawakili mana Fa'amma ahli dunia maka jalma nu kasebut ahli dunia fa'aksar adabuhum fil bilagh atau fil balaghati wa akhbaril muluk ari jalma anu adab-adaban ahli dunia man adabna teh naon balaghatun wa akbarul muluk nyaeta DP jeung loba beritana teh lil muluk ka pangawasan. Contoh pimpinan itu dibawa maneh mangga isukan jeung kabeurang geus kari gawe semua kabeurang geus dipotong mangga subi ka karyawan ingat masuk itu jam 8. Awas ya, 3 kali berturut-turut SP. Gaya dunia. Itu ada ahli dunia. So, bapak mau gawe di pabrik, menang sekarang pinsun deh. Komo di negara, Jokowi dia lebih cari hadir di kulengan, untuk kulengan kubangan. Itu ada ahli dunia. Jadi kena kajian dua aturan dilihat itu pegawai sisir di imam magulan nalir dua itulah. Jadi ada pada ahli dunia menurut ngawar karena kalau anak aturan makhluk aturan penguasa begitu itu sedang menjadi perang sedangkan wa ahlul din ada ahli agama harus ada bihim hibdul amal wa riyadatul nufus wa ta'dibul jawarih wa tahdibut tabaa wa hibdul hudud wa tarkul syahawat
wajadina syubhat wal musa'amatu ilal khair. Ya ada pada ahli agama suka kurang suka dia berlanan. Jadi jalan menuju mapai jalan toriko usul kok lolobana itu namanya itu ulu ngaraksa ilmu jadi ilmu diraksa jadi lalaurak ilmu cuma ada di lalaurak dengan ilmu di mana orang menangkanya pamangi kia dibuktikan kita ngaraksakan ilmu. Contoh cek ilmu cekan jengir wayana jalma Islam jalma mukmin wayana tong minum bari nantu nyakuran tong barang-barang bari nantu nyakuran apa kan warotan kan itu kan belum itu entah berapa di belum ongkok hilang tapi minum hari ini masa kali itu waktu pemberian cakal hakam dua kueku itu berarti cuma dengan rasa karena ya tapi kalau merasakannya oh nyamu kan jenggotan barang-barang berenang minum berenang di mana astagfirullahaladzim video itu cawai contoh merasa karena tak halidin macam itu. Nanti waktu itu jawab jeng salamina ngadidik raga. Waktu itu tora. Tuh itu waktu nau pertentangan jeng tabiat jeng waktunya mana kita ngadidik raga anu mata kalang karena waktunya hibtul hudud narasa karena batas-batas. Maka itu dipikirkan maksudnya kumaha itu untuk terakhir ada enggaknya contoh panon tongkat lobatin ditengkupkan karena birit gede tapi birit jelema namun ada yang birit sapi mah dengan birit kucing kata wudhu ayu sebab dulur pun ke panon bogaha ayaha celi ayaha irung ayaha lengan ayaha suku ayaha berarti ayaha kan ayaha ya ayat dirasa batas-batasnya Cik guru muslimin, ada panon kurang, ada batas tu. Ayat tu, mana buktinya? Kuring regnanya, apa sebenarnya kalhur? Ayat langit, mana langitnya? Kumau mana? Usaha. Kurang penyam ka ia disatu kadel di luhur biru teh datang langit. Padahal lain. Sabab langit itu Allah. Eta mah di rumah Pak Ibu batas panon palingan. Coba Bapak isukan percaya ini kepala buah hiji karang hau. Ketemu kami itu tuh. Kumaha tunggunya teh. Biru memang banget itu. Akan ke Australia. Padahal belum ke rumah halaman, kalau sampai di luar lempeng. Nah, ini kata itu adalah batas kami. Jadi ayat batas. Gitu. Ya. Cacat tuh halangan, cacat tuh aling ketewe, dekat tinggali. Komo gitu makalangan, pilih ketemu apa maksud dirinya ayah sini untuk bobohan dirinya. Itu dirasa jadinya harga tadi ku ada ahli nanti bakar bersyahabat wajidina bersyahabat tinggalkan kehadiran syahwat
Ingat di mana carita syahwat lain karena ngumpul, lain karena birahi. Syahwat kan rupa-rupa. Syahwatul ta'am, syahwatul libas, syahwatul irtifah. Ya? Itu syahwat rasa nusa kira-kira dan akul jeung Allah gitu. Namun dari wajib syubhat ngaraksana jauhkeun tina pirang-pirang pasyubhatan. Namun syubhat teh ma baina halal wal haram, perkara nu aya di tengah-tengah antara haram jeung halal. Sabab paling halal mah jelas, haram geus jelas, nah nu disebutna naon sah? Biasa. Mari ceritakeun. Namun wal musyari'atu ila khairat. Nah, adab ahlul binnah resep kegancangan dina bidang-bidang kasae alias kahadir paboro-boro kagancan-gancang tadi urang alhamdulillah payun-payun man mingguan juga mangga di payun aja ayo kurang ngaji mangga di payun itu payun-payun tarlah ada pada banana ahlul binnah. Jangan ayat-ayatnya. Mukadiluna wa ama ahlul khususiyah yang ahlul khususiyah ditangkapkan Allah min ahli din tingkatanana lalu. Fa'adabu maka ada pada banana ahlul khususiyah hibdul qulub ngaraksa hati wa mura'atul asrar iji ngaraksana jaga pirang-pirang sir wa istiwa usir wal alaniyah jeung nyaruakeun antara perkaraan terang-terangan dan sama itu ya. Tulipal muriduna yatawaduna bil ilmi wal mutawasituna bil adab wal arifuna balahu indah itu resa itu panggung ada peradaban kami yang mengkorek jadi ada si murid yang bukan ajaran musuhnya dengan murid ada tilunya jadi ada ke Allah dan Rasulullah kedua ada kasahar guru ketiga ada ke babak turun alias kaki keluar seterusnya, hikmah kalau dengar doa. Idza ra'aita 'abdan kasawara syaitan. Idza ra'aita 'abdan di mana-mana ningali anjeun ka hiji abdi. Ucap abdi. Lain abdi, abdan. Aqamahullahu an netepkeun Allah kasih eta abdi. Biwujudil awradi kalawan wujudna wiridan sebenarnya itu karena wujudna wiridan wa adamamu sarta ngalanggengkeunana Allah alaiha kasih abdi kana wiridan ma'atul imdadi sarta lilana waktu fala tastahkiron maka ulah ngahinakeun anjeun makana perkara mana kamu nutus mapalinkeun Allah kasih eta abdi maulahu pangeranna li annaka karasanya anjeun lam taro teu ningali jeung teu bisa ningali anjeun alaihi kasih eta abdi simal arifina sihi jalma anu ma'rifah ya wala bahjata jeung moal ningali anjeun kana kaagunganna al muhibbina jalma anu bika cinta ka Allah falaula waridun maka lamun teu aya warid anu datang ka eta abdi maka na wirdun maka mual aya eta wirid
Kartu itu. Oh, ini nama. Iya, berganira. Kita ada sambil launan. Ya. Kalau langsung bergennya. Ternyata kurang bergennya. Jadi di mana-mana anjeun ningali kahiji jalma garis miring menjadi ikhwan anjeun, nu jadi dulur anjeun. Eta si ikhwan teh boga pagawean resep diu, resep ngawiri. Ingat kan hancur di bayu. Nu disebutkan wirid laisan bi al-ghadin gasir walakinnal wirid anwa'un katsir. Kali orang-orang kan sementara hari ini mah kita berpendapat berpedoman bahwa yang dinamakan wirid itu menyebabkan tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, ya hayyu ya qayyum, ya latif ya latif, hasbunallah dan lain sebagainya. Sementara kan kita terbatas sama itu yang maksudnya, ya kan? Paling ada, wah, makanya mau menang seperti ada seperti, ya. Jadi ulama masih pinter pak, sih cerdas. Sebab makna wirid kasauran sya'atulillah, sya'atulillah berdasarkan ilmu tasawuf, rupa-rupa. Model contoh jelema maca Quran jelema sedekah eta ge wirid apun ku sebutkeun ilmu sallallahu alaihi wasallam amrasa dengan kuyu ngomong lagi teh sia beda dalam kehet namun ketika itu macam arti ada yang bikin wiridan lagi kehet baru kopi hari buka kulingkeun biridan oh sedekah. Jadi sedekah itu merupakan bagian tina Allah. Bapak ngadeluk sholat sunat eta ge bisa disebut wirid. Ya. Bapak ayeuna nulungan batur kalawan ikhlas juga bisa disebut wirid. Jadi orang sebutkan makna itu. Tapi umumnya disebutkan dengan wirid orangnya karena dalam min kalimat thayyibah gitu ngalaparkeun kalimat-kalimat muhaddir itu biwasitati syuyukh kalawan pamerek di guru dan kemudian dia relatif sarebu para syekh hafiz sangat Bucinya guru abdi mah yang berbagi kekuatan baca saya ya hayyu ya qayyum 411 Iwan ditulis kan ada apa bahasa versi lama itu umat nabi mah yang marana kita di warung pemajikan pas muncul nah Allahumma hayyin qulubu zawjati Allahumma hayyin layyin qulubu zawjati repek 40 hiji dibaca ada kajian pembacanya dia baca itu hal Allah tapi dasarnya mau enggak lalu satu jadi kalau ayat ijazah siapa yang mau ijazah mau ayat nur tawajuh dimana nur tawajuh mau bijil nur wajah terlepas dari eta balikan deui jadi lamun urang cenah ningali jalma dulur urang teh babaturan urang teh ngabiasakeun ngalanggengkeun ngalakukan wiridan rek naon wae bentuk wiridanana balik dia pan aya bukan kurang itu dulu antar perjalanan dina sawit teh betul we cek maca Quran we
Esok baca Quran, bulan baca Quran, sore baca Quran, penting baca Quran, subuh baca. Tong dieugeurkeun, tong dieuleuk poma eta hate terbersih, kas eta jelema ngomong kieu wa senang ka alam. Jangan coba-coba. Atau orang nempuh baturan jelema teh itu dah. Beres sholat, beres berjamaah jumbatur tarawih balik. Ini orang dekul we can mereka meletek panjang poin. Pembimbing deh. Kata orang itu juga mah. Isu sodako tu sih, kurang sodako, sore sodako. Rupa naon wae gitu. Gitu kenapa cenah wa adwa mau ada yang ma'atul itu enggak. Sarta eta jelema anu ngawi di dunia teh ya panjangna waktu lilahna zaman. Pala tastaqiran maka ulah rek ngangulucan atau ulah rek ngajinakeun kasih eta jama teh. Sarta moal eta seperti si jama teh keun ngapilih kana hiji Allah lamun Allah teu dibere eta karaya. Mun teu dibere di dulu. Ya. Dulu dan tersebut mah punten da bagi Arab pasaraya. Yen bididankeun dianjurkeun ku Kanjeng Rasul, terus itu. Dianjurkeun. Yen ba'dul maktubah dina setiap dia salat fardu coba elikan kurang. Apakah setiap keturunan urang aya di atas Islam kulidan salat kulidan? Aya kene boro-boro di batu di masjid juga aya kene nulikum pencet irung mantau. Aya kene di dieu ge cacakan mengawak kumasaha di bejaan musim kuring nah itu covid itu bukan mesti kana waktu. Nepi ka enggung rugi eta mah jedog 15 menit, silakan 20 menit ka jedog jeung batu. Atuh ya mantap. Ada kemana sih teh? Oh jangan ada balik iman. Cacat buku di mana teh bakal balik ke basi itu car buku gitu teh. Paling nu aya ge ngahulung teh teh. Ngahulung naon? Bukan bina-bina teuing. Aya gitu aya? Aya. Tapi sanajan bareng kitu urang ulas lu ulas ukur beuting hayang ngising. Nah ane hayang ngising itu mah waktu. Ane mah sekarang hayang ngising gitu. Doa, ngan sok mangkarunya itulah ya Allah. Nah sekarang mengenai kaitan jamaah model itu lianna kalam taro alaihi simal arifin sabab arajin sabab manik can nyaho jeung teu nyaho apakah buah-buah eta jelema teh geus marifat buah-buah eta jelema teh geus usul ka buah-buah eta jelema teh geus waruh ka aya jelema anu punten gogolingan we tepira akan cilok akan cilok tapi eta jelema mampu berjamaah mampu wiridan mampu ngalakeun umpama rakadenge bahkan mungkin di mangsa di waktu di kaum muslimin sedaya jelema berangkat ke Allah katana haramain. Tong amin dari doa, amin dari takbir. Mulai lupa kan ada pengusaha di sana. Cara hiji jamaah teh, cara hiji jamaah. Termasuk amal salat kasus Nabi tidak, turungan datur. Ini kejadian di kaum muslimin di Masjid At-Taqwa Cirebon. Jadi kaum muslimin jemaah mangkukna sekarang dikira kejadian itu. Kan ieu jelema geus ngabogaan kabiasaan sok-sok turungan datur. Nalika baru Jumaah manehna barang bawa paneurik atas Jumaah. Maka baru tong ngomong deui atuh ngajedog we heula geus Jumaah kebaca ilahi la sunut. Ulah nangap cenah teh mah sunat. Aduh ya Allah. Bagaimana sunat
susah ngomong sih katulan orang menyatakan ilahi sini ada pegawai dulu ilahi ngurusi pangeran kejauhan kelas kuil terus mesti kesukaan orang kamu atul kami Allah tu mereka itu Allah tu mereka itu kalau nah yang berbeda dengan cerita baru kalau cuma apa balerina barang mereka motor dan gawe untuk ayat tas coklat dalam silau dan ketinggalan lain paling dan bisi Joko pertama kalau Gusti abdi nanya tulungan kita bisi ayat naon kita terus seperti Gusti kami beri cuman ini dibuka dibuka orang buka pakai lain uang duit 7 kok satu kok nanti 100 juta mengenai 70 juta kebuk ngadek dibuka selain itu kebenaran ayat alamat di ngarang kita Umar Husain alamat engkau ngateli hari balik kerana buru-buru pada waktu itu saya balik keterangan alamat itu kapan nih asli banget lagi nomor ceritanya yang itu mau siapa ya ini apa betul namanya Umar Husain ya kenapa enggak saya bapak tadi cuma kerja kapan iya kenapa enggak cuma saya kaget aja baru pulang dan bapak merasa kehilangan iya saya lupa saya ketinggalan tas justru hari ini saya cari-cari kesana kemari kegulingan kurang kesana kemari tapi udah balik enggak ada ya kegulingan kesana betul warna tas saya itu warna coklat oh iya kok misalnya ini kan kenapa oh iya alhamdulillah syukur kan bukan Gusti geuning aya ke jelema anu saleh alhamdulillah anu jujur kata bilian kurang gitu kumaha ieu pinceun alamat kita beli ini mah ya udah mari ini mah kamu sudah alhamdulillah saya sudah menunaikan amanat dari Allah. Saya hanya menyampaikan. Ada lagi. Berapa usia kami? Ya, saya 46 tahun. Gini. Ini kan dia kurang orang tua. Sudah. Saya sudah janji dan anak saya sudah sepakat. Bahwa saya memang menikah usianya 31 tahun. Namun terus itu materi ngomong. Saya sudah berjanji barang siapa yang bisa berkelakuan akhlak jujur ikhlas mereka bikin kepada saya. Rezeki itu. Gimana? Ada ini? Maaf. Enggak kenapa sambil menerima akan saya istri. Yang benar iya. Apa dengan nomor biar saya yang ngomong sama istri kamu. Ya, orang diangkat telepon ini istri kamu. Pada ngomong, halo jumpa, maaf. Kalau digait-gait, oke. Burung itu sempurna. Digait, kan kasih kita kenal mungkin tuh ada maka bagian kita masa boleh kejulitan itulah kehadirannya air internet memang itu ngomong terus beres ngomong jadi kurang kelarek menganggap lucu
karena pagawean babaturan urang anu eta babaturan teh ngalobakeun wiri sabab jeung urang teu apal nah eta jelema teh cenah jelema geus ma'rifat nah eta jelema teh kudu geus kenal nah aja urang teh apa tuluy wala ba'dal muhibbin jeung urang can dibere terang kan abduna jalma nu cinta ka Allah can apa maka paingan sorokan Nabi kurang boga sifat goreng alias suhu sangkaan hade. Namun itu sabab palaula walidun makan awiyatun. Orang kali nyokot apa? Terima kurang-kurang ngeleng-ngeleng kurang intelijen dia nginakeun ya kajalma umur itu sabab yakin eta jalma moalekeun dieu payudin lila moal. Lamun ku Allah teu dibere nikmat diuk lila karasa kurang diuk lila nikmat teu jujur ya bapak di kitu ayeuna urang diuk di cangkeul teu jujur tah lamun beukeun henteu wadul cangkeul maka Pak insyaallah majlis alim sahabat ilmi bebas bisi cangkeul ngudar silakan. Hei, rek sila tutup, rek ngagok, kalau sudah ngagok, di sini sholatan gua. Itu hari ini saya. Nah, jadi ulah, tapi kurang mungkin bakal kurang waktu syafa'illah. Saya ini ciri alamat simal arifin, makanya ciri. Saya ini kurang tinggali nonana sarang. Qalat ma dzakarahu syekhuna bin mu'akadatin hadhil bab kulla fi adab wa huwa an la yastaghfira syai'an min tajalliyatil haqq ay ala hal kana fala yanbaghi ay yunaza'a muqtadirun wala ay yadara qafalu wala ay ya'taridu ala hakim. Fa'idha ra'aita abdan dimana ningali cenah anjeun kaji abdi aqomahu al-haqqu ta'ala anu geus ngadegeun nangtukeun Allah ka eta si abdi bi wujudil awdar kalawan wujudna wiridan kasiratun anu loba geuning salat kakasiratu salatun seperti loba anu jeung salat kan aya teh mah Pak kada lebih jeung salat tos asar dulu sholat orang itu tolol umat itu si temannya macam terus asal kayak ngadal sholat sunnah si orang yang mengkodok terus goreng sangka menang dan dia sudah haram satu juga sholat sunnah nah kalau kurang bodoh itu nyamu orang tanah dia dan memang ayat yang dalam sunnah yang guru-guru nabi Yosef jika sampai sholat asar maka raya orang pro jadi orang tua dan lo sholat jadi sudah mau pakai ulah itu bahwa eta jelema teh karena modoan sholat jadi tadi antara sholat kakak satu sholat ayo dulu baturna sholatnya cukup 2 rakaat si eta mah teu genah lamun sholat kurang 30 rakaat. Asok mun ngaku mah percaya ayeuna kaki cerita. Asok sakapun leuwih 20 kene setahun sakali. Bari jeung sholat loba ge 20 rakaat. Lain lagi aya 16 mah. Tapi kenapa? Nah, kakak 100 salat. Puasnya, ujung jelma puasa nggak belum bisa temu puasa. Terus puasanya kemis tanah ditinggal tuh ditambah di ayam bentuknya. Tiap-tiap tengah bulan. Tuh, puasa yang kealun puasa yang belum. Kealun itu lagi itu kan. Buat itu jelma. Allah mau diberi itu mah kalau enggak sama modal gitu anak kalau bersama benar tuh tapi iman serius kesemuanya
kaum saum Daud sampai itu. Lalu atau berzikir atau cerita berzikir, dalam masalah zikir, isu zikir, ngabuburit zikir, pas sore zikir, panggil bela pak, bukan belum mahal, jadi ini nggak namun sih, mana bahaya, pulang kan, tilawah Quran, tilawah jeung loba maca Quran, wa ijtihadu jeung nyanyaan warwamu jeung langgeng aya kana kapagawean manapun tindak sarta lilana waktu lilana zaman because alhamdulillah kalau kasar aja ayat istimrohu tegasna tuluy mulian eta jalma ma'hu sarta awrona wa huwa tabiyatun bikin muatan bil batin muaidina batinna wasorofa syawaqid wasyawaqid jeung menggolkeun dina pirang-pirang nungkulkeun wasyawaqid jeung pirang-pirang karipeun jeung karipuh bizohir dina zohirna lakinnahu tetapi negeri kasih man sahabat dia layak tahu mengapa dibuka bernagai kasih abid bi ilmil azwa kana pirang-pirang ilmu bangsa rasa zau wa amalul qulub jeung amalan hati pala tastakiruna kawarna hinakeun anjeun halu kana tingkan kasih abdi wa mamanhahu sabab kana perkara masihan kasih eta abdi maulahu pangeranana di ajli annaka sanakar Arab senyan anjeun lam taro untuk ningali are kasih eta abdi si mal arifin ciri-ciri jalma ma'rifat binasakinati tina tenangna wa tumaninati jeung tentremna warohatul jawari jeung tentremna jiwa wal qalbu jeung hate bisa bagi hububin nasimi ridho kalawan hembusan ridho jeung taslim ala arwahim kana jiwana si eta jalma orang diheuleuh pas ternyata eta jalma anu karoba wididah eta kaum muslimin langsung gede nah dalam artinya hububin nasimi ridho wa taslim ala arwahim sudah terhembus kana qalbu terhembus kana jiwana ketenangan itu kan orang supaya berhenti pas bayar Jumatan terawih dulu balik ciri atau orang salah terawih dulu balik tapi kalau orang gesalah dulu balik itu tergena asal buah hutang kayak begitu itu kata mantunya anggap apa yang guru namanya baik kalau segitu ada sebab guru balik tidak sholat di mana bukan yang sok naon lamun ibu-ibu lamun tergere salah kunaon sok kudu nyiksakeun mukana teh korek naon teh nu dibuka jeung nu diburu dina salat naon Quran HP ada HP yang dibawa ibu dan bapak yang KBG keuntungan tuh keuntungan lain ada itu ada bisnis lain tidak eksekutif lain tidak kita mungkin tinggalin ke muslim sih atau ke seorang dan kau dikumpul HP punten kuring dan dibandingkan dengan bapak dan ibu HP hari kuring jadi berbuang ada lagi hijau apa? Ada di bawah, ini salah. Nanti ada di bawah, ikan terakhir. So paling mungkin. Langsung amanah kain menggunakan aparat magicnya, kemudian dapat apa yang kalau kamu mengirim buka HP ngarang kodok di bawah. Aku ini wajib ngekok. Kirain lamun terobah. Sama jadi saya gerubuk-gerubuk. Saya tapi ambil untung lain. Jadi itu berarti baru orang yang ini. Itu kan orang bersih kali sih apa karena waktu kecapot mana? Nah, itulah.
sakinah jadi tembusa karena jiwana karena hati dimbus oh sok sih gue kalau balik ada salah satu ngai balik lagi kan hes gitu terus kalau mau mangkalnya yang intinya jadi jaman terus ayat hembusan terus ayat hembusan nurun ilahi karena qalbuna jelema bakal dibere tenang dina diuk Rasul bapak ibu kena diuk lila aso bapak kena betah diuk lila aso kira-kira kerja pre betah tuh berarti itu orang genap betah diuk lila ayat hembusan nurun ilahi eta mah hembusan nurun syaitonnya alhamdulillah muslimin sabda kita catat dari bawah ini catur ini cara amrutnya mau itu tujuan apa nih? Tujuannya asli mau terus mereka panggilnya pada ini kan mau tiga kan dipanggilin dari musik di kami kita coba kurang ajar waqala syekh al-jawad simal arifin salasu ciri jalan dalam antus marifat Allah itu ciri sok berbawahi omongan berbawahi buan berbawahi lalu hiji apa anggapnya awalha al-murad amma siwa ma'rufih bi kulli halin wa ala kulli wajhin hiji ciri jamaan arif tapi untuk aku lamun urang geus ngabalieur kana sakabeh rupa perkara kasalian Allah bi kulli halin wa ala kulli wajhin dina sakur-sakur tingkah jeung dina pakadepan kaum. Jadi lamun urang geus ngabalieur dina salian di Allah. Ibu nempo duit ngabalieur teu. Wah, dong kene apa ini? Bapak kan diutungan ngabalieur teu. Lamun geus ngabalieur dina dunia, geus ngabalieur dina duit, geus ngabalieur dina jabatan, geus ngabalieur dina pangaruh, geus ngabalieur dina anania, geus ngabalieur dina itu kita iwal Allah. Itu Allah dina qaul dina sabab pandangan Allah. Kalau ada dulu tatanan, sabab orang jadi kita. Mata pulau kan di Rasul di Rasul sekolah dalam itu. Semua ayat dalam panggil dekat najib Allah diwakil di mana kata tersujud. Di ayu yang maha yang merasa maha mengatur diri. Nanti mungkin. Kuma cerita mengatur dalam masalah bisa khusus. Iya. Jadi tambah hiji eta arif al-ibro ngabalieur dina perkara saeueut. Namunna qalbune hatena ngabalieur. Lain awak mumpang awak. Ngabalieur. Dalam bulan yang meredu 100.000 kalau petang mareos. Cokot cokot bulan 100.000 cokot
Ima kata katempor dicokot, oh ayo suka kemudian tangan bawah, cara daun gitu, gitu, kan sembilan wanita kacau, maksudnya, dia kulit alim, asani al-iqbal alaihi salamina madad ke ayat Allah, bitaril hudur, kalau ninggalkan pirang-pirang kesenangan. Wa iqamatul huquq jeung ngadeukkeun hak-hak Allah jeung Rasul. Itu. Jadi tinggalkeun kana kesenangan. Urang mah kan? Senang. Justru urang mah mudah-mudahan kesenangan. Bener teu? Ulang mudah-mudahan kesenangan mata tutudingan bangunna jelema pang senang-senang teh jalma nu loba duit. Nah, bener teu? Ibu baguslah. Ibu kumaha mending buka duit ribu, mending buka duit 1000. Buka duit kan? Hayang apa carana? Ta'alam boga duit hayang 2000, meme dipake ku urang kalau bener taina. Kotor nabi cendera. Insyaallah mari buat. Nusok riweuh jalma nu bagus itu eta gara-gara duit eta ngahiji jeung kotor. Itu kotor. Gacankeun kadieu. Wasalisu ar-ridha anhu fi majalid dari. Arifin zaman Muslimah salamina ngabogaan ridho din hatena di majalid iqdari karena berjalan qudrat iradah Allah Subhanahu wa taala. Kumaha maka ridho kabagi dua. Hiji aya ridho takwiniyah, nu kadua aya ridho takfiriyah. Sing apa ibu sing paham di mana orang nyaho kana yang makna ridho dua bagian ieu insyaallah ridho mah berarti mandira semua. Oh jadi apa itu? Penting ya kita pun, mari mas segera sudah bisa bodoh ya. Insya Allah nggak penting ya bodoh yakin ya mas. Ya, nah itu orang siapa? Sing hati pokok. Jadi ayat itu takwiniyah, nu kadua ayat itu takwiniyah. Nukungan disebutkan itu takwiniyah. Ridho karena qadar Allah, karena takdir Allah nu jelema teu bisa pipilweun. Contoh musim hujan, tong ngomong hujan wae, susulan gegararing. Eta jelema teu ridho karena takdirnya. Ya. Ayo Gusti. Naon ayo itu jadi jelema kenek ayo. Kan tadi itu pernah gitu. Gusti nah itu menanggalkan jelema hidup. Nah, haloba hujan, hideung jeung bodas, jangkung jeung penek, pinter jeung bodoh, ya, eta adalah merupakan contoh dina takdir. Eta podo nu bieu takdir nu bieu ti Allah dibagikeun ka makhluk ka urang sadaya. Ya, Gusti kunaon teh kayak rupa bumi sarua itu. Jadi Gusti kunaon teh make longsor, make banjir, cek Allah mendak mau main, cek Allah. Ya, jadi tarang ngeuleuh-ngeuleuh, tarang nyebut bahasana dina kitab Tabirul Qulub, tarang nahan-nahan ke Allah, karena perkara nutupi bak nu ditibakeun ka makhluk. Para pakai nanya, atam sebab dari ini makhluk tidak bisa berbuat. Ya, Gusti kunaonnya saya tahu murah kalau punya tulang kasih murahkan semau. Hah, terus caca, nyala tuh galisannya, sama terus nama. Itu kan, itu bisa gitu. Ada takdirnya. Orang itu aneh kan itu terjadi kalau. Nah, beda
aja ridho takfiriyah, ada ridho takfiriyah mah ridho karena katamtuan Allah yang berdasarkan karena ikhtiar kurang, ikhtiar kelemahan. Itu orang ada muslimin Allah diberi takdir, ikhtiar itu dagang-dagang tadinya, kalau namanya dagang tinggi ke namanya, nggak seorang ikhtiar kita perlu ini dasar nasibnya kalau jangan bagian awal sakit tarima ya, jadi akan bisa datang kan ikhtiar manusia dan kering mama nak didoa ya nabi kering barang itu barang lalu barang namanya mungkin kaya dalam batu di barang cager ngomong jalan batu di barang cager mau insya Allah bakal pakai kerja kerja itu benar ngambil kudu mufakat mulai terjadi karena syarat mukhaliful qiyas kunaon ayeuna jelema batuk di kubar batu nggak tidak terjadi syarat mukhaliful qiyas ngalamun aya jelema batuk di kubarna eta syarat mukhaliful qiyas ngaranna ada kaum muslimin di mana aya syarat mukhaliful qiyas tabayyur aqwal amal di mana kejadian bahwa itu baru tinggal bahwa perilaku jeung bahwa penyakit sok kaeun kita burai itu Taksim akur Anwar batuk mah kubar batuk OBH Siapa yang buat bermain aku udah bangsa ya jadi karena perjalanan dari mana jadi bukan di rumah apa itu arif billah mah eta mah imma kodo ridho aina takdirnya wa ina takdirnya jadi maus lillahi ta'ala. Jadi benar ngabulikeun lillahi ta'ala. Sabab urang ieu pagawean ibadah rek wajib rek sunat dituntungan ku lillahi ta'ala. Ngan urang macan bisa ngabulikeun kana lillahi ta'ala. Kedua urang aya. Padahal eta agama geus pilaan. Sakabeh niat dituntungan ku naon? Lillah. Rek wajib rek sunat bener teu? Ngan urang macan bisa ngabulikeun kana dari lupa sama boy katarak sebagai kamu rasa katarak nuturkeun pada syariat tapi senajan begitu hadis itu pangkat dan salafah wallahu a'lam itu ada yang merupakan rahasia terakhir untuk muslimin sekalian insyaallah punten kajian aku sembarangan lamun hadirin hadis di bersih kita dalam kesimpulan insyaallah ilmu pamarifatan ilmu al-sunnah bakal sebab rumah hiji jawab hiji burung itu hiji unang dicarek ausah sama kamilu bisi mua kauda ya bisi mua kauda sabab lalu mutu ya kita jadi fitnah baji kita jadi fitnah bisa wae terjadi seumpur umpamana wanita itu yang kere kena anu capek teh nu iku teraga garuh bisa abogan capek ari capek naruh manaon ieu ngabusur karana ini digusur kata kunang dina mukadimah ngaji sok pakehan kalima bapak mah apa kita digusur kabeh sadayana supaya kalah supaya milu itu kenang model anu sapangi model ngajar sebenarnya insyaallah ya marwat kunali muslimin marwat ujung tinggal tembok adalah dulu bakal dituturkan kurang saya bol-bolos akan ke alam bos ya di usahakan adalah sama ke orang si istiqomah orang si ikhlas kakak pilihan tuturkan ya jadi pokoknya kasarayana ini sedayana muslim wayang si ikhlas Impong untuk simpul sebelah mata, jelma bodoh, jelma tolong, tapi pandanglah kalawan karunia ya Allah Subhanahu Wa Taala. Nundi titipkan dikeprokeun ka simpuling jeung muslim. Saya simpuling jelma bodoh, jelma dakon kan ngari diri ya saena. Itu muwajahatun
Ya, kadang-kadang itu insya Allah mau bahasa ilmu kurikulum maka ayat disebutkan dengan Robinto. Ayat Robinto pasal suka itu mata pantas sawasan jeung kun ma'allah wa illam yasadi kun ma'aman ma'allah faqul wasal maneh kudu bisa babaran usul ngalamun aja bisa usul deketan maneh zaman bisa usul di mana maneh deketan zaman usul Allah pasti maneh bakal apa usul apa gitu lain kamar sih rumah itu kan juga terang-terang kamar kan jelas lain kamu walid dari muslim ini bisa itu kita belum ada pada mudah-mudahan kita sama kamu lebih lain di jalan wallahi simbolin apa wallahi simbolin apa kan mungkin bahkan mau diceritakan mungkin berikutnya sana guys ini yang apa pagi simbolin mengapa am ikhlas makom pasti kami akan mencerita itulah kaum muslimin bahwa penting tasbih ngabenerkeun kana ajaran Rasulullah insyaallah itu tawasul akan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya itulah kira-kira bagi semuanya untuk sugan usin bunga bangga ayeuna lalapan bagi semua wallahi itu adalah semata-mata karunia Allah masih yakin ruh masyaallah Allah kalau marah tapi kan ayat kalau timur sote biologis meraga lagi barang insyaallah kurang itu dan mudah-mudahan di bahasan ilmu sehingga ilmu bermanfaat amin semuanya dari ikhlasnya sing isti mudah-mudahan konsen ikhlas insyaallah bahkan mungkin kamu sore kalau mungkin kamu mungkin dari dia ayat mungkin ayat ini bermanfaat bisa itulah sakit kafiatur subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.